nyampikeun sisindiran. Tepangkeun wasta abdi Nabila Putri ti kelas 11 MIPA hiji. Tepangkeun wasta abdi Gembira Wilyadara ti kelas 11 MIPA hiji. Tepangkeun nami abdi Putri Salomita ti kelas 11 MIPA hiji. Tepangkeun nami abdi Kaila Salwa Alsifa. Tepangkeun nami abdi Rangga Sugata Santosa di kelas 11 MIPA hiji. Tepangkeun nami abdi Aji Supriyadi di kelas MIPA hiji. Tepangkeun nami abdi Wilan Adianura di 11 MIPA hiji. Mun jajan kalpa midi ulah indit jeung si Apin. Mun bade deket jeung abdi ulah deket jeung nu lain. Ayah hiji mobil taksis. Ai numpak teh neng nani. Ayah hiji awewe seksi. Ai pek teh nini. Di bumi teh aya si Dardo, rek indit kasih Mang Ridho. Manawi teh aliando pas ditempo si Tata Dado. Si aya meli mendoan, meli di masih dodi. Akang meni kasep pisan, lebar muntah sarang abdi. Lusok nang kuban di gunung, si Mang Tatan meli tahu apaan tuh? Sato nusok jago nempel, si Siti sok meli soto, noncik. Batur sare dina kasur orang kudu kuat mental naon cik. Sakitu wae kapitutur, hapunten deui aya kalpandan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.